besar karasa duit barahanya biasa sabaraha tadi des balanya ya. Jajanan si Janab meureun ya. Assalamualaikum juragan. Waalaikumsalam. Enggak. Tenang juragan. Biasa teh kerak balik ya teh. Balik di mana ya teh? Kerak balik muat dia. Oh, alhamdulillah tuh. Aduh. Naon ya teh? Iya, itu juragan kan urang teh aya warga anu kamusibahan. Abdi bieu tos nguliling ka warga nu sanesna gitu tos alhamdulillah ieu tos kekengan ieu teh si eta Mang Usrip ka musibahan ieu teh kitu manawi juragan bade nyisihkeun saalit rezekina gitu ka Mang Usrip. Duh, lain emung ieu teh sebenarnya mah. Ngan emang keur eueuh duit ieu teh. Duh. Aya ge nya di ATM urang jauh ke ATM kudu bolak-balik di kaditu mah. Dasar pelit nyumpang kudu ke ATM heula. Lah mungkin deui we tuh pate ka dieu mah. Ulang deui ka dieu mungkin abi ieu nyanak heula adisna di ATM nya. Kini ka dieu deui lah tampil. Oh, jadi moal ka ayeuna gitu Pak Juragan. Ieu masihan sumbanganna. Ngantos satu abdi ka warga nu sanesna nya juragan nya. Ya mangga juragan. Ya mangga. Kita ka dieu deui lah. Orang gawean yo. Yuk. Dan dulu. Assalamualaikum juragan. Waalaikumsalam. Naon Jang? Iya juragan. Bapak orang teh minta panggilkeun cau. Tebogan kudu jeung kopi. Cau naon keraga? Ah teuing urang teh nyaho cauna mah. Ngan gara deui sagede kieu. Itu bener ya tegan di mana kelas cauna? Aya di ditu di tukangan imah. Oh, tukangan imah. Hayang baraha cenah si bapak teh cauna di calna itu teh. Sok bapak urang mah yang daga 100.000 daga gede. Oh, kira aku 100.000 ya teh. Keca juragan ningali heula cauna. Kayak di ieukeun hargana kira aku di 100.000 mah. Bener urang 100.000 daga gede cauna teh. Oh, kira aku 100.000, 50.000 we ku juragan dibayar enak. Tuh. Orang langsung di ala cauna 50.000 mah. Ya. Gaya atuh mah. Ngan ke cauna ala sorangan di tukangan imah. Heeh, kude kurang ala langsung sorangan di ditu cauna mah gampang. Mana teh duitna? Ah, siapa? Oh iya, duitnya 50.000 we tuh. Kurang ala itu teh. Gampang hari ngalama. Lah. Semua aya tuh jauh 100.000 mah. 100.000 orangnya biasa 35 meuli. Ya, 10.000 kurang di ala itu langsung lah. Langsung. Atuh nuhun juragan, urang arek balik heula. Yulip. Yuk. Nuhun juragan.
Itu kan nya Pak Tana. Hei, coba orang pilih salam lagi. Yuk. PRT. 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 Tete. Tete. Udah teh. Naon jang? Iya, ketitipan duit di Juragan Tangkulak. Kersumbangan kamu si bahan Mang Usrip. Ya bener jang. Nah tadi mah di penta teh da tuh mere. Teuing da ieu mah kapihapean jeung ka PRT-keun. Ya tuh jang kadiekeun duitna jang. Ya. Nuhun atuh nya. Ya. Rek nginum heula moal cai heula. Kudulahnya. Moal ah PRT dagan marek langsung balik. Ya atuh jang nya. Nuhun nya ari moal nginum heula mah. Ya PRT mangga atuh. Mohon mangga. Sama tukang imah salah satu punya hati ini gitu dua buah nih si agan teh mah bebal teh da iya imah si agan teh dan ulang teh nempo cauna badag teh nya di mana cauna nya di mana tangkal cau nah geuning tangkal sawit hungkul tukang geuning masih agan teh ah ieu mah deka bener teu geunah hate teh ieu mah beunang kagawean aduh